Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurelat julung Mbah Garung maju dina rajang ngaronjatkeun kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Pikeun ngimbangan panarajang anu jelawan harita sandika ngarobah cara tarungna. Dina nyingkahan panarajang lawan ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan anu ngutamakeun kana kacepatan gerak. Sedengkeun dina malasna rajang ngagunakeun jurus balagadigdeug. Saukyu datang panarajang lawan jelat plos sandika ngorejat pindah tempat saterusna malasna rajang ngagunakeun jurus balagadigdeug. Daligdeug panarajang leungeun katu sandika ngarah kana dada lawan. Mbah Garung geus sempat nyingkahan panarajang lawan sakieu gibeg. Mbah Garung ngagibegeun awakna. Geus waktu sabaraha detik harita giliran Mbah Garung anu ngasupkeun gedoran peureup katuhuna kana dada lawan. Sok yuk cebrot. Sandika ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngadaligdeug muluras sababarengkah ka tukang. Tapi sandika gancang ngajaga kaseimbangan badana. Daligdeug raneg sandika ngeureunkeun sukuna. Bari terus mancukeun tangtunganana. Sandika kageteun sabab kakuatan panarajang lawan anu ngahantem kana dadana ngajadikeun dadana panas lir upama anu direrabguskeun. Malah kakuatan panas jadi terus ngarambah kana sakujur badana. Harita sandika jadi ngarti kana kaayaan anu keur karana panahna. Tarung bakal lumangsung lila mun ngan saukur ngandalkeun jurus gabungan ulin karuhunan jeung jurus balagadigdeug. Sabab geus kabandungan satia panarajangna anu keuna kana anggota badan lawan. Cukup ku ngagibegeun awakna leungit ka nyerina. Ngandung harti kakuatan panarajangna moal aya pangaruhna pikeun anu jelawan. Parasa ku silaing kumaha kaibatan kakuatan panajang balasan ti dewek sandika. Sok ketulukeun sakabeh ajen pangasih silaing. Rek sabaraha pulih kali silaing bisa ngasupkeun panajang kana anggota badan dewek. Moal aya hartina sandika. Sagedeung deui silaing bangsa kebenangan panarajang anu kadua kalina bakal tutung badan silaing sandika. Sandika akhirna nangtukeun sikapna karep hayang gancang bisa ngungkulan anu jilawan. Harita sagadiri pikeun ngagunakeun jurus tapak sambang getih. Tapi lantaran teboga karep hayang binasa kanu dilawan,
harita Sandika ngan saukur rek ngagunakeun satengah bagian kekuatan jurus sambang tapak getih. Sandika nyerang ngareret kalebas tempat tarungna Rasanti. Kacingali harita Rasanti dina tarungna geus ngagunakeun jurus gabungan. Nyata jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci. Kitu nanti sabab jurus pedang kilat bumi tetela bisa diimbangan ku anu dilawan. Sandika rada tenang oge hatena. Ningali Rasanti anu jadi buah hatena geus ngagunakeun jurus gabungan. Sandika boga kayakinan Rasanti bakal mampu ngungkulan anu dilawan. Ningali Sandika geus kabangun pasangan, pikeun ngagunakeun jurus tapak sambang getih. Mbah Garung si Tugur Galunggung nyarita deui di Barung jeung Seuri. Diperhatikeun ku dewek pasangan si laing. Beda jeung tadi Sandika. Sigana mah si laing rek ngagunakeun jurus simpenannya. Rek ngagunakeun jurus simpenan anu leuwih ampuh ku dewek bakal diladenan Sandika. Sok maju narajang saing Sandika. Rubuhkeun dewek deuleu sia. Lain kalah kang ulang kitu patut. Maju narajang aya. Ade. Kuring maju narajang Mbah Garung. Tanah jurus tapak sama getih. Jurelat Sandika maju narajang. Tata gerak ilmu silatna jadi robah. Angin sameran panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Mbah Garung nimbangan panarajang anu jadi lawan. Rada kagetan oge Mbah Garung ningali perubahan jurus anu digunakeun ku anu dilawan. Sedengkeun Rasanti anu ngagunakeun jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci cecela aya di pihak anu menang angin. Nirkanti jadi kadese waktu sabetan pedang Rasanti dicakis ku bedogna. Harita dampalengeun kenca Rasanti anu ngagunakeun jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Suciu perang asat hiukrang. Pedang caji putih dicakis ku bedog lawan. Tapi dampalengeun kenca Rasanti ngahantem dada lawan. Sat hiuk dada. Setan dada belang. Nirkanti ngageronahan kan nyeri bari ngabangkieung mundur ka tukang. Tapi gancang harita Nirkanti mancuhkeun di tangtunganana. Bari ngaturing hapanapasna dibarengan ku sumengirnahan kan nyeri. Rasanti mancuh dina tangtunganana musirkeun paneuteup kana dilawan tos nyarita. Kumaha Nirkanti? Andika masih kena rek neruskeun ieu tarung? Nirkanti malas teutepan kana dilawan bae nyarita. Kumaha cacanu masa jajas teh Rasanti? Kabandungan ku Andika. Kuring masih kena bisa mancukeun tangtungan. Ieu nganu harti masih kena sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Tada salah Santi. Hiya. Jurelat Julung Nirkanti maju naraja ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kitu deui ilmu pangenteng badana. Tapi Rasanti geus bisa maca karena tata gerak ilmu silat lawan. Pikeun anu kadua kalina sangeusna pedang dipake nakis bedog lawan, harita dampalengeun kenca Rasanti dina jurus tapak darah suci ngahantem kana kekemplong katuhu lawan. Syutyuk sabatan bedog ngarah kana beuheung Rasanti. Syutyuk barasa terang. Rasanti ngasupkeun di panarajang dampalengeun kencana kana kekemplong katuhu lawan. Syutyuk deges. Nyeri setan. Nirkanti ngakerodinahan kan nyeri bari ngabangkieung mundur sababarengkah ka tukang. Samemeh nu jeung lawan bisa mancukeun tangtunganana. Harita Rasanti ngajorelat nuturkeun badan lawan.
nyusul tepus ku Panarajang susulan. Kakuatan daya tahan badan Nirkanti cukup hebat oge. Geus 2 kali kabenangan ku Panarajang anu dilawan masih keneh bisa neruskeun tarungna. Saperti harita waktu sabetan pedang Taji Putih ngarah kana dadana, sok sanajan dina kayaan keur ngadalig dekat tukang tapi masih mampu nakis pedang lawan ku bedogna. Syuk barasat set hiuk tang belatok. Bedog Nirkanti potong di 2 bagian. Mangsa bantok pikeun anu kasakitu kalina jeung pedang Taji Putih. Puguh we Nirkanti jadi kageteun. Samemeh leungit kakagetna harita Rasanti dina kacepetan gerak teu bisa diimbangan ku anu dilawan ngasupkeun runtuyan Panarajangna. Dampaleungeun kenca dina jurus sapak darah suci jeung tajonganna ngahantem kana anggota badana. Sak hiuk keus, hiuk deui Nirkanti ngagero semu anu ngacerit badan ngajengkang leab ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang koleang kebut Nirkanti rubuh maring lemah. Rasanti mancu dina tangtunganana saterusna merhatikeun kalabat taruna Sandika anu jadi buah hatena. Sandika anu ngagunakeun jurus tapak sambang getih kacepetan gerakna teu bisa diimbangan ku Mbah Garung. Waktu Panarajang dampaleungeun ka Sandika ngahantem kana dadana, harita geus teu sempet diimbangan atau disingkahan jeung di Bandung. Sok syuk dek jalah urang ajar sia. Mbah Garung ngagero kaget nahan ka nyeri. Bari ngadalig deuk munurah sabalengkah ka tukang. Gancang mancukeun tangtunganana terus ngagibegeun awakna. Tapi Mbah Garung jadi kageteun sabab ka nyerina tetela sabisa leungit. Mbah Garung bari merhatikeun nu dilawan harita ngomong dina jero hatena. Aram cada. Jurus sambang getih nu digunakeun ku si Sandika bener-bener hebat. Kakuatan Panarajangna cecep kalasa jeuri. Aduh, teu mampu dibendung ku kakuatan Halimun Galunggung. Kanyatan anu bener-bener di luar dugaan aing ya. Tapi aing masih kene penasaran. Asa piraku kudu rubuh ku si Sandika heulaan aing. Mun kaya kieu mah aing kudu ngagunakeun jurus pamungkas. Kangaranan aing ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Aing yakin bakal mampu ngarubuhkeun lawan. Rasakeun sia kurang ajar. Mbah Garung si Tugur Galunggung akhirna nangtukeun sikapna pikir ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Guntur Galunggung dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Sedengkeun Sandika neuteub antep kana dilawan bari seuleutik terus nyarita. Diperhatikan ku kuring Andika nyata bangun sumengir geuningan. Nahan kan nyeri mangsa kabeunangan ku Panarajang kuringnya Mbah Garung. Padahal geus ngagibegeun awak sababaraha kalinya. Tapi tetep masih kene karasa jelinya. Si lain montong wakaboga anggapan geus unggul Sandika. Ieu tarung acan lekasan deuleu sia. Dewek masih kene sanggup pikeun neruskeun ieu tarung Sandika. Ku dewek bakal dibuktikeun si lain atawa dewek anu bakal rubuh dina ieu tarung sia. Mbah Garung ngawangun deui pasangan jurus pamungkas ilmu silat Guntur Galunggung bari musirkeun kakuatan tenaga lapisan sapenuhna anu bakal merengan kana Panarajangna. Mbah Garung boga ijiran anu dilawan moal mampu ngimbangan kana kakuatan Panarajangna. Urang teruskeun satarungna Sandika. Tadas ya. Jurus pamungkas Guntur Galunggung roboh Rai Sandika.
Jurelat culung kalayang. Mbah Garung maju narajang ngoreja terus ngalayang. Sandika ngimbangan panarajang lawan. Jirimna ngajorelat terus ngalayang mapag panarajang lawan. Dua jirim ngalayang pada tenapakana lemah. Masing-masing pada ngagunakeun kemampuan ilmu silatna. Masih kena untung harita Sandika ngan saukur ngagunakeun setengah bagian kekuatan jurus tapak samanggetih. Cacakan mun ngagunakeun kekuatan anu sapinuhna. Bisa dipastikan Mbah Garung bakal ajal binasa. Panajang Mbah Garung dibendung ku sapasang leungeun Sandika. Sok heu yes. Kese waktu sababaraha detik harita Sandika ngasukeun panajang sapasang leungeunna pilih genting ngahagem kana anggota badan lawan. Ngajadikeun Mbah Garung badan ngajengkang leab ka tukang. Sat hiup teu beres. Mbah Garung ngagronahan kan nyeri bari ngajengkang oleh abka tukang badan ngalayang turun ka handap. Jengkang koleab kalayang kedebut. Mbah Garung rubuh maring lemah. Tina sela-sela juru bibirna ngalay getih anu haneut keneh. Nandakeun Mbah Garung tatu di jero. Sandika mancuh dina tangtunganana. Jurelat culung silugedeg. Rasan tinangtung digigireun Mbah Garung anu harita ngoneal hudang. Bari sumengeunahan ka nyeri. Rasan tinetep antep ka Mbah Garung baitus nyarita. Mbah Garung, mun kuring jeung Kang Sandika rek kejem jeung Telengas, Handika jeung Nirkanti tangtu bakal dibinasa. Tapi kuring duaan memang teu boga karep rek binasa ka sasama. Anu jelas caritaan kuring tadi hayang menangkeun hadiah sayembara ngan saukur ngareka carita. Sabab Sandika ge kamanggali teu nyaritakeun maksud tujuan anu sabenerna. Enak kuring bakal dijelaskeun anu sabenerna. Aya hubungan naon kuring jeung anu ngaran Sirawing? Rasanti saterusna ngajelaskeun ngeunaan dirina anak Sirawing anu kadua. Lanceuk cikalna mah nelah Jaka Sinangling. Sanggeusna kitu Rasanti mungkas caritanana. Kitu tah jelas nama Mbah Garung. Geus jadi kanyataan kuring mampu ngarubuhkeun Nirkanti. Sedengkeun Kang Sandika mampu ngarubuhkeun Mbah Garung. Bisi hayang nyaho kamampuan ilmu silat kuring duaan. Jauh disandapeun Sirawing bapa kuring. Mbah Garung jadi kaget pacampur jeung hanyuluh hatena lalaunan cengkat nangtung. Keur kitu datang manggali nyampeurkeun. Sangeusna deukeut terus ngareret heula ka Rasanti jeung Sandika bari ngomong lalaunan. Dah. Allah izinkan manggali nyarios ke Mbah Garung Nyimas Len Rasanti jeung Sandika meh bareng ungeuk. Manggali nutup ka Mbah Garung baitu carita. Izinkan aku batuk dulu. Aku sebagai titisan Ki Marguna menjadikan kecewa berat meninggali caraja kamu seperti ini, Ranaya. Harus kamu ketahui, andai saja Den Sandika menggunakan kekuatan sepenuhnya, jurus capak samanggetih, tentu kamu sudah rubuh dan tak bernyawa. Sekujur badan kamu akan remes getih yang keluar dari sabulu-bulu. Tapi Den Sandika memang tidak membogaan tekad untuk binasa kepada sesama. Mengerti dengan omonganku, Ranaya? Ngerti, pangarsa. Aku sebagai titisan guru kamu, Ranaya, sungguh tidak panuju dengan
pamaksudan kamu yang tertarik untuk memenangkan hadiah sayembara dari si Tuan Willem. Harus ngerti kamu teh, Ranaya. Itu si Tuan Willem teh bangsa asing, you know. Dan sekarang ini sedang mengadu dombakan di antara kaum pribumi. Makanya mengadakan sayembara. Ranaya, kamu teh harus ngerti dan sadar dong. Sudah jadi jago kolot. Malah bukan babarengan berjuang melawan pengaruh dan kekuatan bangsa asing seperti si Tuan Willem. Malah menjadikan tidak ecreg kelakuan kamu. Sekarang aku titisan Ki Marguna guru kamu akan menjelaskan tentang perjuangan Nimas Rasanti dan Dai Sandika, termasuk aku ini, dalam berjuang melawan bangsa asing yang akan menjajah kita. Harita Kumanggali dijelaskan ngenaan ngadegna barisan Dharma Yuda. Anu saterusna ngagempur ka pihak musuh nyata barisan Warangkas Jaya anu dipimpin ku Ki Warangkas. Anu kerjasama jeung Tuan Willem mangrupa utusan ti Pria Company anu aya di Batavia. Sangeusna ngarasa cukup mereka seranganana harita manggali mungkas guaran caritaanana. Hai. Begini tah Ranaya. Jadi titisan guru kamu ini sudah menjadikan sudah cukup lila babarengan dengan keluarganya Sirawing. Mengherankan sekali kamu mah Ranaya. Seharusnya kamu teh membogaan karep untuk memiluan berjuang untuk membela kita sebagai pribumi. Ngarti teh Ranaya? Mbah Garung di papasan Kumanggali teu amekeun kalah kabepeureudeyan semu anu sieun teu wani lila bantrok paneuteub jeung Manggali. Harita terus nyarita. Kaharti anu tadi dijelaskan ku pengarsa teh kaharti. Jadi kahudang kesadaran malah salah tindakan dilakukeun ku diri kula pangarsa. Mbah Garung ngabagikeun paneuteupna ka Rasanti jeung Sandika. Sikap jeung caritanana dirobah bangun anu hormat. Ampura kula lumasa salah Nyimas Rasanti oge den Sandika. Mun kitu mah dilu kula jeung anu jadi anak Nirkanti sejak ngagabungkeun diri we ka barisan Dharma Yuda. Pikeun babarengan berjuang nanyerkeun keadilan tina pangaruh jeung kakawasan bangsa asing. Rasanti mengkak piseureun ku kalakuan Manggali anu ngakukeun titisan Ki Marguna guruna Mbah Garung. Harita cenalita. Hade kuring jeung Sandika ngahampura kana tindakan anu geus dilakukeun ku Mbah Garung jeung Nirkanti. Mun bener rek gabungkeun diri jadi anggota barisan Dharma Yuda, engke 3 poe deui ka dieu nya bakal aya riungan jeung para pupuh paguron anggota barisan Dharma Yuda. Jadi Mbah Garung jeung Nirkanti kudu datang milu kana eta riungan. Sandika milu mairan caritaan. Kuring secara pribadi ngarasa bahagia. Sabab Mbah Garung aya dina kasadaran pikeun babarengan berjuang, ya mudah-mudahan caitan Mbah Garung teh ncengan saukur caitaan. Ya aku akan pegang omongan kamu Ranaya ya tentang Nirkanti mah, bagaimana kamu sebagai bapaknya menjadikan sekarang mah ya